Wilujeng sonten sadayana urang patepang deui dina cerita harian abdi sapertos biasana upami aya nu bade hajatan teh pasti we tetanggi sadaya teh kararempel nya kalaresan pisan anu gaduh maksudna teh wargi keneh tau upami di kampung abi mah upami aya hajatan teh biasana sok aya nu ngadamel kue baseuhan kieu cenah eta teh namina sok tasa anu terang eta tuangeun naon nya biasana mah di tiap daerah teh sok benten-benten namina sabab ieu teh cuacana meni panas pisan bebantu teh nya teras we langsung ka kebon jambu kalaresan ieu teh jambuna teh nu gaduhna teh jambu nini manawi teh nya tangkalna teh pendek nya pas dijugjug tangkalna teh horeng teh jangkung alhamdulillah teh terus aya nu namputan gantar keukeuhnya aya awewe mah sagala teh hese we teu bisa lanjut terus aya gantar ge hese we tingalinya jambuna mah mending ngararaya di handap kumubah ya jambu di hararana selama setengah jam ngantosan teu beunang-beunang wae itu jambu anu mami warang jalmi we sing naik ku sabab abi mah acukna teh nya ngagegamis ongkos teu tiasa naik kana terus dipangalakeun makantun taranggah we ti handap hoyongna mah ngarujak ti teh tadi ieu teh ku sabab awewe sagala teu bisa kajen keneh ngantosan lami ge nya satus ngararucuy we ieu teh sabenerna mah dari terus aya nu ngalamanya kantun ngamaman we tu panen kunaon sih nya ari awewe rata-rata lamun cuacana panas teh sok lumpat teh kana lada model kieu milarian rujakan jongjon aya nama tos kenging buahna ge genteun aya nama kantun uih ku sabab ieu teh sontenan manten nya ngarujakna dipending we kanggo enjing.